pangapunten. Meskipun ibu unggal minggu karotinan kabangajian, sholat tara kaliwat, zakat tara kaliwat, sodako mineng, ibadah haji pernah, umroh unggal bulan, tapi ageng pangapunten Umi, mohon maaf Umi, jangankan ribuan kali, jangankan ratusan kali, sakali we nemal kasalaki, beak amal ibu eueuh nanaonan. Rengekeun. Wa biqaulihi yahtadil muhtaduna wa yattaqil muttaqun. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala nabiyyuna wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati fa laysa minni. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bu, tong recok wae. Mun direcok aja mah kawas hayam di Paraban, sugandur di Paraban. Ingat ka hayang teh panitia tadi asongan mah mun eueuh nanahaon di dieu mah keung aja. Eueuh meja-meja acan atuh aya mejana bari eueuh eusina ge. Keur mah rada tiris ya teu jadi papantes atau di papantes lain ngabejaan ieu mah panitia nyiniran. Urang ngobrol heula we ayeuna mah jeung ibu-ibu Bu di papantes bari diuk cuaca rada tiis di pantes manot ya di papantes di baturan cai naon ce naon abah tong susu atuh nenen gitu. Ada sopan atau seperti ka ustad mah ece pan urang teh urang Cianjur sedangkan orang Cianjur terkenal ku bahasa ari bahasa lemesna susu naon nenen atuh lemes ku bahasa ka ustad teh barang datang teh tanya Kang ustad
dupiut bayut kopi anti bayut nenen nah bodan geus awak si bapak geulis geus naon kopi. Bener Pak, lelaki sejati adalah kopi, betul tidak? Hampura bu hajat hampura lain nyindiran wing mah ngabejaan. Kopi di manakah kini, jangan bersembunyi, tampakkanlah diri. Kami sepi menyendiri, berselimut sunyi, tanpamu oh kopi. Ampurakanlah kamana we lempeng nahun tu yuk. Nu penting mah jadi doa. Jangan naon cuma geus ngerakeun. Uing mah teu dibere duit teh yakin ka Allah bakal dibarokahkeun. Lain aja mah wanian karek pagi geus ngera-ngera. Bu, sehat? Damang? Alhamdulillah. Rek nanya heula Abah Umi kumaha mun dieu pangajian urang mimitian heula ku sholawatan siang. Insyaallah ku berkah sholawat kopi bakal datang. Alhamdulillah. Genah 1 jam cair. Rek nanya heula ka ibu-ibu ka bapak-bapak kumaha mun dieu pangajian di mimitian ku sholawatan siap henteu? Siap. Moal kukulutus, moal ama, moal ngamekan, moal baralik moal. Lah, ibu tong baralik nih, isuk. Iwa orang sholawatan insyaallah ketika awalan pengajian di mimitian ku sholawatan insyaallah bakal lungsur kabarokahan ti pangeran amin. Nu maca sholawat bakal menang syafaat, nu maca sholawat bakal selamat dunia selamat akhirat, nu maca sholawat balikna bakal menang nah karena hakanan mah kompak lain. Yuk ibu tong reco kurang sholawatan sasarangan siap. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sing ikhlas manahna hadirkeun Rasul di hadapan kita. Karena apa Bu? Ketika sholawat dibacakan insya Allah Rasulullah akan hadir di hadapan kita. Amin, amin. Ya Rabbah Salatullah Salamullah Ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Sadayana Salatullah Salamullah Ala Toha Lillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibi
wa bil hadi Rasulillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah sasarengan sholatullah ala toha Rasulillah sholatullah salamullah ala yasin ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min gummah bi ahlil badri ya Allah sadayana sholatullah ala toha sholatullah salamullah ala yasin habibillah geuning maut ngadodo borosok di poho datang na teu mere ngageretak taya berang taya penting taya raja taya ring di mana ajal tos sumpi teu bisa tempo anak sholatullah mullah ala toha illah sholatullah salam ala yasin habibillah tepaduli rek nini tepaduli aki lain kelabalikan jika nu dendam ke aki tepaduli nini tepaduli aki pamuda rejeng pamudi
sadayana bakal oke asa nyebutkeun maot bieu belah mana eta ngaku sia memang aja maot jeung mati teh eta keneh sarua ngan peda sing bener atuh nyeun syair teh mainnya mimitina itungtungna jadi ot sakeun naon beres henteu betul tidak awewe zaman ayeuna eueuh pisan ka erana lamun marake calana make kolor nu akina sholatullah ala toha sholatullah salam ala yasin habib kamana jalan ka Jogja kaditu ka Paliwetan kamana jalan ka surga kadieu ka pangaosan mawa bakul ibu haji sing horeng jerona panglai panyate tungkul ker ngaji sing horeng teh ukur ngelai molor merenang kahartos abah lain kahartos deui ustad meni jerep kana samleh merenang hees Bu ketika membaca sholawat hati kita tenang tidak jongjon teu raosen teu raosen naon sababna manusia yang suka membaca sholawat terhadap Rasul insya Allah bakal ditenangkeun hatena amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal makanya sing mineng maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi bari ngalamun teh euceul daripada ngalagu teu para rukuh mapet maca sholawat ka Kangjengna bari nyeusehan teh euceul teh maca sholawat Zuhara dinul muayyad fi zuhurin Nabi Ahmad Zuhara dinul muayyad fi zuhurin Nabi Ahmad ya Nabi Muhammad zalikal fadlu minallah pati teh malang ku bapana hangko hamise curalo ketika orang daikan maca sholawat ka Kangjeng didoakeun ku sim kuring nu maos sholawat mudah-mudahan jaga di akhirat menang syafaat mudah-mudahan urang sararea salamet dunia salamet akhirat amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah hadratul mukarramun kersana pengatur waktu pembagi acara anu mana mantena parantos masian waktos kaji simkuring kang cumarios dina ieu waktos anu kaji simkuring dipika hormat tur mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah amin ya Rabbal begitu kakantun kahormatan anu utami tumbuhing tina mana sanubari kasanggakeun ka para kiai para ajengan bil khusus guru-guru simkuring anu linggih di patempatan anu alhamdulillah sadayana nampak hadir anu kaji simkuring dipika hormat
tur mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah. Amin ya rabbal. Begitu kakantun Sohibul Darnaka Bapak Hajat sakulawarga sinareng Ibu Hajat sakulawarga anu puji simkuring dipika hormat anu mana marantana janten wasilah simkuring tiasa cumarios payunan para suku sadayana hakikat Allah nakdirkeun urang duakeun ku urang sadayana pengorbanan Bapak Hajat sakulawarga sinareng Ibu Hajat. Mudah-mudahan ku Allah masing digentosan kalayan gentosan anu manglifat ganda. Mudah-mudahan sadaya pengorbananana kangge terselenggarana ieu acara mudah-mudahan masing janten amal soleh masing kapetik hasil ka ala buahna jaga di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Begitu kakantun hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum ajmain anu sami-sami hadir anu sami-sami ngarepkeun rahmat jeung pangampurana Gusti Allah anu puji simkuring dipika hormat. Tur mudah-mudahan sawihna ti dieu urang sararea ku Allah masing dilungsuran rahmat jeung pangampurana. Amin ya rabbal alamin. Sadayana ngalajengkeun an rupi anu baris dikapayunkeun simkuring langkung dipayun muji syukur kadat Allah Rabbun Ghafur anu mana ku ayeuna kudrat sinareng iradah mantena kalayan disarengan ku inayahna. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Urang sadayana tiasa riung pulung hempak merbayaksa dina raraga tasyakuran walimatul arus anu mudah-mudahan riungan urang sadayana di tempat masing janten cukang lantaran pikeun ngahontalna ridho pangeran. Amin ya rabbal. Begitu kakantun shalawat kali salamna mudah-mudahan salamina dikocor golontorkeun kanu janten panutan umat buah panjalukan umat Islam sadayana anu janten mata holangna dunia habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka kulawargina ka para sahabatna ka para tabi'in tabi'in atba'ut tabi'in tugdugi ka urang sadayana malahman darjaga di yaumal jaza urang sadayana masing kenging syafaatul uzma na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal. Oke mudah-mudahan urang sadayana ku Allah masih dilebetkeun kana surga Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu hayang ka surga hayang ka surga bu hayang ka surga pengalaman wae atuh diem bae ngopi belum ngopi dong aya nama kopi hitam sesuai lelaki sejati adalah cikopi bunga heuceuk aya kahayang dilaksana naon sababna da Ibu Hajat mah bager alhamdulillah ustad minta naon wae dilaksanakeun hayang kopi aya hayang nenen bunga heuceuk bunga amarwa tasuda bingah nu daya hinggana lamun rek dibandingkeun ka bunga simkuring jeung gunung anu panggedena masih keneh bunga simkuring dina ieu waktos alhamdulillah hayang kopi aya lamun rek dibandingkeun ka bunga simkuring jeung lautan anu sakitu legana masih keneh lega keneh ka bunga simkuring dina ieu saah alhamdulillah buktina naon hayang nenen ampurat Bu Haji oroi campur heueuh bunga heuceuk alhamdulillah mata kurang doakeun ku kurang sararea mudah-mudahan ieu cai kopi masing janten wasilah kana disalametkeun ku hajat sakulawarga. Amin ya rabbal. Komo bari jeung mahanan jang di imah mah jigana da bagus bakal aya dina jero kardus sadus moal kagok ka ustadna jigana ngan sok biasa da eta mah di mana-mana ge biasa sok mahanan jam di imah nyalamun Bu Hajat teu biasa mah biasakeun hampura ece hampura ka mana we lempeng nahuntu lah teu tong molohok wae atuh era di polohok teh ini mik hokcai apa hokcai apa karena ini nama zaman disingkat aja hokcai oloh kebaring ngacai budak ayeuna mah sarba disingkat apa cilok aci dicolok bastus baso ditusuk bener teh detol nah detol oh sabun oh cuma curing hak ngarungan detol teh
gitunya. Alhamdulillah aja orang doakeun ku urang sararea pengorbanan ibu hajat ka kulawarga mudah-mudahan janten amal soleh insyaallah. Bu hajat doa no teh didoakeun ku simkuring naon rupi anu parantos dikorbankeun kalayan ku ibu hajat jeung bapak hajat diniatan sodako insyaallah bakal datang leuwih di kieu ganjaranana bahkan leuwih di kieu balasan ti Gusti Allah. Amin. Pak simkuring ngawartosan lamun bapak hayang loba rezeki, lamun bapak hayang menang rezeki anu heul anu seueur halal barokah manfaat maslahat dunia akhirat sing mineng sodako. Naon cenah euceuk sing mineng sodako karena apa? Bu karena sodako merupakan alat untuk memancing datangnya rizki dari Allah. Leres henteu? Tong sieun kalengitan bu, tong sieun kalengitan bah ketika harta urang dipake sodako moal leungit balik ta bakal nambahan jeung nambahan asal urang sing yakin bari ikhlas. Saur Kangjeng Rasul mana qasomalun min sodakotin bal yazdad bal yazdad bal yazdad moal ngurangan harta nu dipake sodako balik ta bal yazdad bakal nambahan jeung nambahan. Alhamdulillah. Contohna naon bapak yuk urang pancing rezeki urang ku sodako tangtos para sepuh sadayana gaduh kahoyong jeung cita-cita ngajerit maratan langit moceak maratan jagat menta ka Allah hayang babari duit pas tidak eueuh hayang babari duit bener henteu da beda banget duit hungkul ieu mah. Ketika urang bisnis hararese cairna pak pek pancing ku sodako. Naon sababna sodakoh bil ibarat nguseup pak. Ketika orang hayang menang lauk ayeuna bapak indit kasolokan ngancongkeun useup tanpa eupan kira-kirana aya nu nyanggut moal. Aya nu nyanggut moal. Naon sababna? Sabab lauk teu beukieun kawat. Bener henteu? Tapi coba ku bapak eta eupanan eta useup ngan meureunan abah lauk anu nyanggut kumaha eupan. Leres teu? Bapak teh hoream modal ini tak kebon neangan cacing cau ancrongkeun eta cacing cau pake mungkus eta useup alungkeun kasolokan ngan meureunan nu nyangut moal lauk badag nu nyangut naon beunteun naon sababna eupana ge cacing cau ngan bapak kade sodakoh gope ulah ngarep-ngarep hayang ka Mekah gope sodakohna ge betul tidak? Cek bapak teh ustad uing hayang menang rezeki anu badag rek museup ngan kade lamun ibu lamun bapak hayang menang lauk badag museupna tong disolokan imit ka Palabuhan Ratu tempat lauk bararadag eupana tong cacing cau tapi tongkol sagede bitis alungkeun ka laut Palabuhan Ratu insyaallah abah nu nyanggutna lain beunteur deui tapi nu nyanggut hiu dihakan jeung abah-abahna. Tak gitu ketika orang sodakoh badag maka leuwih badag pula rezeki nu bakal datang ka urang. Makanya ieu Pak Masya Allah Bu Hajat ngayakeun model kieu kan canis modal saait ngayakeun panggung semegah ini nganturan neneng nya bener cek ngeunahun jadi ustad mah 1 jam cair teke encan ududna encan da karek sabungkus bieu da uing kararasaan ngalut ka dieu teh tiluan eta supir jok kelep neuleuh aing udud rek menta da meureun sieun nyaluta ka kiai biar ngarokok hare-hare awet rokok teh da cara di imah sok ludes tapi di dieu mah aman eta teh kode sabenerna mah sugane supir dibere ngan pira kue geus diingetan mah hampura Bu Hajat eta mah lain nyindiran ngabejaan hampura apa eueuy sing kuring mah Pak kan sok buru-buru meuli. Masya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi orang doakeun sakali di Abah Umi pengorbanan Ibu Hajat jeung Bapak Hajat masing janten amal soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bu. Aya nukah, aya nu euy.
Sim kuring rek nanya heula ka ibu-ibukeun bae sim kuring nyaritana heuras. Bae heuras. Ibu resep nu heuras? Alhamdulillah. Pak resep nu heuras. Bae sim kuring nyaritana heuras bae. Cocok da geus peuting mah abah kudu nu heuras. Komo jang panganten. Ting di mana pangantenna leungit. Kuduna apa panganten teh cicing di dia mah di papatahan paing. Kayak nyumput di kamar. Jadi umi bae sim kuring bahasana heuras bae. Ridho moal amat alhamdulillah. Bae panjang bae jadi urang bahasana teh heuras panjang. Resep nu heuras panjang untuk jadi orang bahasa nate heuras bali panjang bae lila bae cocok ke ibu imah geus peuting nya heuras nya panjang nya lila kadukung keur panganten ampura bah sim kuring nyarita pulgar da pani mah makom pertikahan bae aing mah dirongukeun henteu bae nek baralik jung da duit mah geus katarima ieu mah geunah matak jongjong ngan teu geunahna aya ini teh leuleus Pak. Nek ini teh ini entong teh ayo tuh ini tuh hutang aing bayareun. Masyaallah ya Rabbana karim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang ngariung di patempatan tujuan kaya sanes nomor kahijina sejak tolabul miceun kabodohan anu aya dina diri pribadi masing-masing leres henteu. Bu niatan heula dina ieu tempat sejak ngagugurkeun kewajiban niatan tolab ilmu ameh naon euceu ameh diuk ibu janten kifarat kana dosa ameh lengkah ibu janten kifarat kana dosa naon sababna sing saha jalma nu ngalengkahkeun dua sampean ngobatkeun dua manangan lengkahna lain lengkah rek maksiat tapi rek taat ka Allah di niatan tolab ilmu maka gufira lahu qabla ayyahtua dihampura dosa ku Allah samemeh dua sampean dilengkahkeun alhamdulillah muruluk dosa leuwih ti heula insyaallah ieu calon-calon dihampura dosa ku Allah sadayana. Insyaallah dosa ibu murulu kabeh sing yakin ka Allah diukna jadi ibadah lengkahna jadi ibadah nundutan ge jadi ento nunutan mah ibadah we nunutan oge ngan ibu insyaallah bikulli khatwatin hasanatan setiap langkah bakal didamel amal soleh ku Gusti makanya sing mineng tolak arosok tolak ilmu urang diosok asok tara beda kicupna dan kedua mah beda make tiungna nyengsok atuh tong dicambak ceup jadi kepangi eta mah lesang tiungna euceuk ampura euceuk moal aya di dieu mah daraekan kapalasarna mah Masya Allah ya Rabbana karibu sing mineng ka pangaosan kudu rempeg cara kieu tolab ilmu mingguan teh ceup cuma pan lain hoream ka pengajian mahwa nanti bener henteu karutinan mah hoream bener henteu majarkeun hoream nasi kukut nu mamatahan ge eta ka ustaz nyebut kukut hayam kukut teh euceuk ka dimuliakan ulama setempat muliakan ajengan setempat naon sababna budak kurang bisa ngaji budak kurang bisa salat budak kurang apal sifat wajib di Allah syariat di pabatahan guru setempat betul tidak leres henteu jadi gede jasana euceuk kiai teh gede jasana pan urang mah lain euceuk pelampiasan ka kiai teh dibutuhkeun tapi disapirakeun bener henteu padahal mah gede jasana bah kiai teh kasurupan ka kiai kamaotan oge kaki kiai mungkus mayit kiai nyolatan mayit kiai gotong mayit ngagotong nayit nih tah kiai cuma jika nu dendam ka ustad teh ngagotong mayit ka kiai Pak RT ngagotong mayit ya Rabbana karim bener da cek kiai mah gede jasana sok ayeuna nanyaan kiai saksi panganten bantuan atuh dari para molohok rek nanyaan ku kiai nyelehkeun saksi panganten kiai hadiah kiai pengajian kiai lagi jeureuneuh
dak bejeureuh ku kiai salakina mimin aya mimin aya Hampura lain mimin Jangari mimin Amerika tong mimin atuh Koko Maya Ija Jaya Lilis Imas aya Imas Hampura Mas Hampura main saro segala ayah komplit pak di rumah Masya Allah didoakan disebat nami Nabi sing para lenghar ya Roba sing paranjang umur nepi ka poe kiamat naik hirup nepi ka poe kiamat batur-batur geus parae pulang Cilung tinggal Culili jeung Joyaya tetangga geus arareubeuk ampura heureuy ya tambah heureuy ngan bari serius. Jadi gitu ageng pangapunten umi bubutu sok loba datang ka kiai bubutu sok loba datang ka us tahlilan kiai tahlil doi kita tahlil doi lobaan nu maotna beya ku corona pararae jadi sibuk kiai loba nu maot teh kiai bener henteu matakan abah pantes al ulama kal milhi ustad kiai bagaikan garam apal garam uyah apal uyah umi eta uyah mangrupakeun samara pokok leres henteu ibu reknya yur samara nu pangheulana dicopot naon uyah salah kita museup di Jangari menang nila dibacem nilana ngabacemna make naon tuluy dibeulem eta nilana ngaranna beulem naon salin beulem uyah uyah tinggalun tah ketika pasakan tengeuna harus disalahkeun ngajarkeun teh kurang ketika pasakan pangsek teuing nepi ka salaki popolotot disalahkeun saha ngajarkeun teh loba teuing karunya eta uyah dibutuhkeun tapi dipoyok bener teu geus beres masak geus beres nyayur dikamanakeun uyah ku ibu apakah ibu ngahaja nyieun kotak perhiasan jang wadah uyah pernah can sugan uyah diasupkeun kana lomari dikunci pernah can nipika ibu nyawa satpam nyawa security untuk menjaga garam sok sieun eta uyah aya nu maling pernah can tapi di mana cicingna uyah di dapur wadahna alus butut mimin wadahna ge patokoh piring song ada uyah. Begitupun dengan ulama, begitupun dengan ustadz, dengan kiai, seorang manusia yang amat besar jasanya, tapi terkadang jasa ustadz dan kiai dipandang sebelah mata, bener ente? Giliran ayah bubutu ustadz, pedah pengajian geningan budak kurang indit ngaji ke Pak Ustadz, ayah bayaran, ojo tepira bayaran listrik sabulan goceng. Ketika budak kurang bebeja, mama, ayah bayaran di pengajian, sabar aja 5.000. Hah? Eta panon bijil nggak ngegoceng udunan wehayo Masya Allah padahal budak kurang bisa sholat budak kurang bisa ngaji budak kurang apal ilmu agama di papatahan usaha ustaz bener ente leres ente Masya Allah ya Robbana karim tapi terkadang jasana disapirakeun bu pak sahur non teh sahur katerangan pak laulal ulama fid dunya lasaron nasukal bahaim alah hare-hare uing masalah geus beura urat denggerong rantang ge dipaksakeun da ame ngeunah kareungeutna cuma pikir atuh laulal ulama lamun seugeuh ulam lain da cuma seperti heureuyannya laulal ulama lamun seugeuh alimil ulam guru ngaji ustaz kiai naon deui naonnya lamun
lasoronna sukal bahaim ya imanusa kalakuanana kal bahaim eueuh bedana jeung sap heula luhur kene kalakuanana eueuh bedana leuwih ibarat sato hewan dina pada sasar. Masya Allah diperjelas dina Al-Quran ulaika kal an'am ulaika kal an'ami balhum adol bahkan leuwih sasar alah batan sak ketika dihiji lembur geus eueuh ulama ketika dihiji lembur eueuh kiai maka antosan ece lasoronna sukal bahaim akhlak manusia bakal bejan bil ibarat sa bahkan leuwih sasar alah batan sato betul tidak ibu apal monyet apal ece monyet apal henteu tidak hapang hijau monyet apal monyet tong kali ngoloh ka uwing atuh apal ari monyet sok dahar tara jawab kompak ari monyet sok dahar tara ari monyet sok nginum tara monyet sok modal tara monyet sok ngumpul tara monyet sok ulin tara ari monyet sok sholat tara sok sodakoh tara sok kamasigi tara sok kapangajian tara sok puasa tara ibadah haji tara ari jelema sok dahar tara jelema sok nginum tara sok modal tara sok ngumpul tara sok sare tara sok ulin tara oh sok salat tara sok pengajian tara sok sodakoh tara sok zakat tara sok puasa tara atuh ibu lamun aya jelema pagaweanana dahar modal jeung ulin giliran salat tara ngaji oge puasa oge pengajian oge nu kitu teh jelema monyet atuh kari ayeuna ece boga salaki pagawean dahar modal jeung ulin tengah peuting ngajak sare jeung ece heuk dilayanan ku ece berarti ece sare ujung jeung salaki jeung monyet ini amit jadi pasayangilah ulama cintai ulama tuturkeun papatah ulama insya Allah lamun dihiji lembur masih keneh kompak pengajian model kieu maka insya Allah bakal terjaga ieu lembur bakal diraksa ieu lembur ku Allah dina mara bahaya amin ya robbal urang doakeun ku urang sararea guru-guru urang nu hadir di patempatan masing paranjang umurna berkah ilmu berkah rizkina utamina ku Allah masing dipabarinan ka istiqomahan ka ikhlasan manah dina ngemban tugas di Gusti Allah amin ya robbal hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang sararea nu kaduana hadir di patempatan hiji cuk tadi niat tolab ilmu nomor kaduana rek ngaduakeun saha ngaduakeun kedua mempelai anu parantos akad nikah keresana teh Rifanya sinareng Kang Rijal 2R Rifa Rijal alhamdulillah urang duakeun ku urang sadayana ku mudah-mudahan enggoni ngambah sagara rumah tanggana ku Allah masing dijantenkeun rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah. Mudah-mudahan rumah tanggana bagaikan rumah tangga Rasulullah kepada Siti Khadijah Al-Kubra. Mudah-mudahan rumah tanggana bagaikan rumah tangga Sayyidina Ali ka Siti Fatimah Az-Zahra. Mudah-mudahan rumah tanggana bagaikan rumah tangga Sayyidina Adam alaihi salam ka Siti Hawa. Mudah-mudahan rumah tanggana seperti rumah tanggana
Sri Rama Kadewi Sinta dina kisah Mahabharata. Amin ya robbal. Mudah-mudahan rumah tanggana punten masing runtut raut sawuyunan saigel sapihanean kacai singgaratol mandi kadarat singgaratol salat sapapait sama manis. Amin ya robbal ya robbal. Dan ibu bapak abah ageng pangapunten berbicara tentang rumah tangga, suatu kalimat yang mudah untuk diucapkan tapi susah untuk diamalkan, betul tidak? Rumah tangga teh memang babari diucapkeunana rumah jeung tangga, tapi ageng pangapunten umi ternyata lamun dilakonan eta rumah tangga masya Allah ya Rabbana karim hese, benar betul. Untuk menggapai kalimat sakinah mawadah warahmah sangatlah tidak mudah, betul tidak? Leres henteu harares loba gogoda loba cocoba. Nah sababna lamun cek budak ngora rumah tangga bagaikan memandang gunung dari kejauhan. Bu, rumah tangga teh apa ibarat ningali gunung ti kajauhan indah. Hek bapak isuk-isuk ningali gunung ti kajauhan indah henteu? Nikmat henteu? Nikmat kok mabari jeung ngopi ge diuk abah teh geuningan isuk-isuk rogot kopi tak kieu ngarogotna ngopi dong sampai dodokeun aing ngopi heula. Doakeun abah doakeun umi simkuring masing diparinan kasalamatan, simkuring bade ngalaksanakeun ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nikmat. Jadi ibu, rumah tangga bagaikan melihat gunung dari kejauhan indah ketika dibayangkan, betul tidak? Tapi abah masya Allah ternyata di balik keindahan gunung leuweung geledegan, benar tuh? Ketika eta gunung indah dipandang indah ditempuh di kejauhan disampeurkeun mah leuweung geledeg, loba satogal, loba or, baral lajeng sajabana susah untuk menggapai puncak gunung, bener henteu? Kurang-kurangna lamun urang teu apal jalan menuju puncak gunung teu saeutik jelema kasasar di jero gunung bahkan teu bisa balik deui akibat bihakan kusatogala, bener teu? Begitupun dengan rumah tangga, Pak. Umi Neng Rifa, rumah tangga teh lain hal yang mudah. Cek tadi bagaikan memandang gunung dari kejauhan. Lamun hidup hayang mencapai kebahagiaan, mi HP kudu apal jalanan. Kudu apal jalan menuju puncak kebahagiaan rumah tangga. Sabab dina rumah tangga loba gogoda jeung ujianana. Leres henteu? Betul tidak? Dina rumah tangga teh apa loba gogodana. Nya ari karek anyaran mah nya biasa we normal keneh. Karek sapoe dua poe mah masih keneh bahagia. Ngomong oge diatur anyar panganten mah. Tanyakeun ka si abah baheula. Hayang hitut ge ditahan. Diuk usah dised ditanya ku salaki Neng ari Neng kunaon usah dised wae hayang entut aa teu kiat kumaha ceuk salakina ceuk Kang Rijal Neng sok we hitut mah hitut tong kararagok bilih jadi panyawat dah hitut Neng mah sungit bagaikan Kasablanka nya yang utah dipaksakeun eta si Neng hitut cek teh deket salakina ditahan euy kawas ban kempes. Naon sababna? Era hareupeun salaki. Naon sabab? Anyar keneh. Bener teu? Lempang oge ditutuyun. Neng awas embis. Ade embis olokan, solokan berenang dirina mah. Ewe olokan, bilih kejebul. Cacadelan ngomong oge pan. Anyar pangan teh sagala diatur euy. Tapi masya Allah sing inget abah, sing inget umi untuk menggapai kebahagiaan rumah tangga bakal banyak rintangan dan godaan, bener henteu? Sabulan 2 bulan masih keneh bahagia, 3 bulan aya sesana, 5 bulan mulai ada gangguan, mulai ada gesekan. Allah nurunkan ujian ngan rata-rata abah ujian sok pangheulana datang ka awewe tanu karadieu nu karadieu ieu makhluk aneh ya ieu para tersangka bener teu bah
Tenang bang, ngaji jeung simkuring menang. Tenang, bapak-bapak juara. Kan ibu-ibu orang dedetkeun Pak. Da ibu-ibu mah didedetkeun moceha. Diangkatkeun mah borowo. Bu, rata-rata ujian kanu kana dieu ya. Ada uang abang sayang, gak ada uang abang ditendang. Dina bab ekonomi, betul tidak? Biasa mulai tidinya beda dah banget hejo unggul. Itu cara anyar panganten, itu cara salakikeun loba duit. Pan abah geuning pamajikan urang mah ari abah keur usahana gede komunitas di Jakarta angkare buku babawaan karek juru turun tina angkot jauh kene geus digupayan Pak. Ngomong oge bari cacadelan. Bari androk disingsat-singsat. Tarang baga dibukakeun. Gitu tak euceut tah. Sok gituan teh. Ali aana ae. Salakina ban puyem. Ali aana ae ami euing. Di Jakarta teh ami euing. Salakina lieur pamajikan aing ka sarumahan jurig di mana. Ami oing anak ae naon teh anak ae ka mana wae lami-lami teuing di Jakarta teh kakara salakina ngarti atuh salakina kabawa edan jeung salakina kagok sia ku aing di layanan eta jeung salakina hampuya pan aate tos ilali ijis di Jakarta teh anggo ecen olong-olong salang ecen oko pamajikan lieur naon kang ate tas mila dicicih jang meser kongkorong jang meser rokok eta pamajikan mungkin edan mungkin manja dikitu-kitu ku salaki teh entan ateun entit salakina lieur naon entan ateun entit neh ieu cenah ieu bujal atuh sautik ujal atul sautik oge entan atun entit. Masya Allah ya Rabbana Karim. Tungtung na disampeurkeun pan ku budak era ku budak ceuk budak darurung jeung reregan nu burung jeung nu eta nih. Masya Allah ya Rabbana Karim. Keur loba duit Pak. Salaki we duitna bangkrut, usahana jarang, pemasukan jarang, cuaca mendadak mendung, biwir nyungcung, panon nyingsat, biwir nyunghit, kasalaki popolotot, penlok cangke, papana, dole tu tatangga, siama we kahayang hirup teh, tingali tatangga sabelah imahna 2 lantai. Lantai kahiji kanang hayam. Ari abi rumah tangga jeung akang 10 tahun lilana we kamajuan kang boga anting oge kur sabelah. Dan sabelah mah dipake meuli eupan ku maneh. Da maneh mah paganteng nguseup we narakit. Matak biru teh kamajuan sarudin. Eta jeung sarudin deui. Aya Mang Udin aya. Ampura lain Udin Jangari. Udin Amerika. Masya Allah ya Rabbana Karim. Paribasa teh eueuh kamajuan rumah tangga teh aya tara Pak pamajikan sok ngomong kitu aya tara. Lamun aya balik di pengajian bapak tong ka sare. Nyieun roda. Ukuran 1 meter ka 2 meter we Pak. Bereskeun nepi ka isuk. Engke isuk-isuk budangkeun pamajikan bapak. Mak tong waka ka mana? Penting emak ngomong ke bapak hayang maju dina rumah tangga sok ayeuna mah emak naik roda ku bapak dodorong nanti ka Jamari bulak balik sapopoe sukan lieur-lieur ka pamajikan kali basah hayang maju ripuh Siti jadi mana-mana si Siti ka bawa Masya Allah ya Rabbana Karim ketika salaki geus beak duit cuaca mendadak naudzu buka deh aya Pak urang dieu sok babolotot ka salaki aya nu mana Pak aya Pak pernah disentak ku pengajikan Pak pernah can Pak
Ngaku Pak tong era. Pernah Bapak disentak ku pamajikan? Pernah palingan Bapak bararegang. Rumah jantung Bapak minum disentak ku pamajikan. Kade euceul lain nyengir mikir. Bu, kupingkeun Bu. Pak bios di Bapak tahan bios. Bios diurukan. Ridho. Simkuring menang mandat di Sarakina. Ceu ageng pangapunten. Meskipun ibu unggal minggu karotinan kabangajian, sholat tara kaliwat, zakat tara kaliwat, sodako mineng, ibadah haji pernah, umroh unggal bulan, tapi ageng pangapunten Umi, mohon maaf Umi, jangankan ribuan kali, jangankan ratusan kali, sakali we nemal kasalaki, beak amal ibu eueuh nanaonan, reungekeun. Cuk bapak-bapak, yes. Pasti teteh di juru mah ngagorowok kahayang nama ngagorowok hakan lepuh ngantu wani adalah apa ada aja percuma sholat kau dirikan percuma zakat kau keluarkan kasalaki angger ngalawan apalagi sampai molototan eta teh mah tak ngalebur kana amal ibadah ibu naudzu jalan-jalan eta kabanjaran teu imas ampura mas tong imas abis si punung ngaji ganti si balik jalan-jalan eta kabanjaran cekokom naik taksi kahujanan pengajian mah pengajian cekokom kasalaki angger ngalawan berarti pengajian leuweuh tapak naudzu jadi ibu kademi HP ulah sok ngalawan kasalaki nah sia taricing tenang Pak jeung uing mah meunang bapak-bapak asal kaharti we Pak sampurna mil uing mah Pak. Masya Allah ya Rabbana Karim bu hoyong ke surga babari ke ibu-ibu jalan menuju surga molongpong asal ngawaro kasalaki taat kasalaki ibadah ka Allah surga menanti insya Allah ibu-ibu jadi sang bidadari surga ya Rabbah lain amin wungkul amal amin kasalaki molotot Bu, oyong ke surga ulah palatat polot bewer nyung panonying sak kuduna kumaha yo neng ripa kupingkeun lamun hidup hayang janten panghuni surgana Allah barang akan tika cuk si akang rijal nampi abdi nimpah tah tidinya hidup gaduh kewajiban ngabdi ku maula kanu jadi salah heula yo kene ngawaro kasalaki mun bisa mah langsung harita kene begitu pas di akad nikahan rumpuyuk naon rumpuyuk pan urang mah umi urang Sunda ari bahasa Sunda mah sok aya mimitina gogna gogjung nang tunggek diuk berebat lumpat gedebluk rukutuk aduh eta rukutuk modal ngalakuy non ngalakuy nyamel Masya Allah ya Rabbana Karim rumpuyuk naon rumpuyuknya oh betul 100 untuk ibu
nyungkeun ka ibu hajat rumpuyuk nyuh aja teh kudu nyuh hareupeun salaki teu ayeuna Neng Ripa wayahna prak amalkeun lamun hidup hayang teh dipidadari surgana Gusti Allah ayeuna penting ayeuna keneh hidup amalkeun langsung ngarumpuyuk hareupeun salaki balik tungkul tong tengah-tengah lamun can titah-tengah ku salaki ojo ge sarua balik di pengajian ojo pek ayeuna tungkul ngarumpuyuk hareupeun salaki tungkul kieu tong bakatana lamun can dititah tengah cek salakina jigana bakal atuheun ladang pengajian tungkul langsung aja teh tungkul cek tumungkul hamari kojembing perkara sarapati dening ajrih aningali ieu we aja teh torok-torok lah kamana we lempeng naon teu alikan deui aja tumungkul hamari kejembing pertela sarapati dening ajrih aningali kaulano Gusti aja teh tungkul langsung aja teh ngomong lamun bisa nyebut kasalaki kakang pek sebut kakang lamun yayang pek sebut yayang lamun bebek pek sebut bebek aya nu nyebut bebek kasalaki di dieu aya tara nyebut bebek kasalaki aya yayang aya gua aya uci nyebut bebek ke tong era muana naon kan kudu sesuai dengan keadaan ulah cara tatangga ditanya ku sim kuring ceu ari salaki keur ka mana ustad si bebek teh keur ngarit maknya bebek ngarit Pak langsung aja teh tungkul cek tadi teh tumungkul hamari kajembing pertela sarapati dening ajrih aningali tungkul aja teh langsung perawan salaki Neng Ripa reungeun tong makasare kakak tah mun nyebut kakang kitu lagamna kudu sarua jeung uing cok latihan ulang kayaknya cek aja teh kieu kakak anu kasep di ibarat Arjuna gagah alah patan katot kaca tah teh malang ku Kang Rijal cek Kang Rijal kieu bukan katot kaca cek Kang Rijal teh kieu aya naon pojok kakang lu gelis kawanti-wanti endah kabina-bina tiap kapayun amparkeun kasurna asongkeun nenena anu kieu langsung sambung ku Neng Ripa cek Neng Ripa kakang pojok kakang caroge nyai nu gelis nu teh caroge nyai nu kasep cek Akang Rijal aya naon Neng nyangakeun henteu-teukeun digoro-gorokeun ti handap saipas tampal jeung roromeheunana di luhur saipas rambut jeung ketome-ketomena di gigir sakuring cingir mangga nyangakeun sadaya-daya nyai mah geus teu ngagaduh-gaduh kakak nah jika nanti penting di kamar nongeng nang eta ngecek osok tara pernah can pamajikan bapak nyarita model gitu pernah can bapak satungtung junyuhun sirah nu ayeuna pamajikan bapak ngudupruk nyuh batuk masrahkeun jiwa ragana untuk seorang suami pernah tidak pernah can Pak pernah can acan pakai di arimu tadi uculin nyengir mikir hayang ka surga lamun bener ibu hayang ka surga pek bungahkeun salaki Neng Ripa pek bungahkeun Kang Rijal dengan bahasa sing hade bahasa contoh saha Siti Khadijah Kubro apa Siti Khadijah umi apa Siti Khadijah Siti Khadijah teh bojo Kangjeng Rasul gelis kawanti-wanti endah kabina-bina ditutup dihareup sieup disawang ti tukang lenjang ditiliti gigir leungit bawaning ku gelis Siti Khadijah saja bati gelis Siti Khadijah mah berat beungar buru dijuru bro dipantong layah di tengah imah si Jabrit di bibir si Jamrong di korong reaketan imah teh ngoblok sing kocokok bon lobak geus teh kalebo bawaning ku beung sajabat ibeunghar Siti Khadijah mah euceu ramah jeung tamah sopan jeung santun bahasana tara hianat kanu jadi salaki saha
Siti Khadijah beda jeung Khadijah Jangari beda Khadijah Jangari mah babari popolot suntuk sen kasana bungahkeun Neng Ripa bungahkeun caroge hiji ku bahasa ge sarua ketika salaki balik di kebon, salaki balik di sawah, salaki balik di kolam, salaki balik macul, bahagiakan pertama dengan senyuman. Saut salaki tas macul jauh kene bari ngomangul pacul, baca jauh kene seuri jadi seuri non seurina kade ulah abong kana cuk ustad mapakeun salaki kudu seuri arek di waro ayeuna mah rek seuri hareupeun salaki lamun tas di sawah teh katempo 20 meter salaki geus katempo tarangna nu herang itu dia salaki itu dia arjunaku cek teh anek seuri ayeuna mah kira-kira ada ece pak lamun isukan bapak dipapatkeun ku salaki ku pamajikan punten seuri na model kitu bapak nek nyampeurkeun nek lumpat paling ge majikan aing ka sarumahan kade ece bungahkeun katempo salaki teh kesang kokoprot dina pamenteuna geuwat nyanak tisu ece teh susutan cek teh dedeh teuing bapak ieu kesang meuni kokoprot model kieu meureunnan bapak teh capek tas neangan apakah jang nyai bapak didoakeun ku nyai mudah-mudahan ieu amal bapak sing jadi amal soleh perjuangan bapak sing jadi hasil perjuangan bapak sing janten amal soleh nu bakal kapetik hasil kala buahna jaga di akhirat bapak nyai makur bisa ngaduakeun ka bapak ari bapak ayeuna hoyong nuang naon hoyong nenen hoyong kopi hampura bapaknya lain mama toyong nyuguhan kopi lain mama toyong nyuguhan nenen da teu aya bapak hampura mung aya cai herang bapak ngan mudah-mudahan ieu cai herang masih janten lanon kana hanaang bapak pak bagja bener teu sanajan teu diasongan kopi sanajan teu diasongan cai susu berbentuk kurti bang cai herang tapi barengan kubu dipekerti nu hade akhlak anu sae bijil ti seorang istri bunga luar biasa bener teu leres henteu leres teu Pak bunga moal bunga jika teh langsung aja naon teh digeneng ku bapak aduh bagi lempang teh goyan-gijan bari si bapak ngalagu jigana bila kamu di sisiku hati rasa syahdu ditemalan tantu pemajikanana cuma udin ampura ditambut namina sing jadi ahli surga cuma kamu sayangku di dunia ini cuma udin cintaku di dunia ini kata tengah poe balik macul bahagia naon sababna disambut dengan senyuman sang bidadari bener teu bunga moal bah bunga pan urang malain bah balik capek ditanian kopi teu pirang mah mun nangieunkeun kopi mah bapak hayang ngopi eta jawaban refleks keluar tina lisan awewe urang keluar tina lisan pamajikan urang nateuneuleuk kawas teu boga kokon sia mah nyieun we ku sorangan atuh ieu mah rajeun daek ngasongkeun termos na wungkul geuningan abah tah dinyuh ku sia mana atuh mah kopina kerok punuk sia seriweuh tawe kitu ditakol kitu mah aya nu sok kitu aya moal aya di dieu mah moal aya nu ngaku Masya Allah ya Rabbana Karim kade Umi kan urang mah kitu geuningan hayang ka surga Umi hayang pek bungahkeun salaki siap henteu susutan kesangna balik capek teh susutan kesangna katempo lehona nongtot salaki teh keur sales mah bapak eta umel nongtot nek mentas kana kumis bapak susut izin ku tatangga aduh nyatanya itu kasih war bios ku nyai langsung ku cepret
geus beunang buapkeun. Bal atuh dah masyaallah ya Rabbana Karim. Ampura euy sim kuring lain nyarita jorok pan makom rumah tangga. Akhlak di rumah tangga pake cara Siti Khadijah sing hade akhlak ka salaki ceuk. Ulah palatat kolot. Hiji bungah nu kadua dangdan ceuk sing getol. Da salaki mah bungah heuh. Aros sok dangdan. Haleupeun salaki. Moal nanya bojo. Bohong ceuk. Pak, ari pamajikan bapak yang hareupan bapak tempo datang ngelom Jumat rek sare jeung bapak sok darangdan heula tara. Jawab, Pak. Jawab sing jujur sok tara. Ah, reungeukeun para tersangka. Rungkad Siti. Ada keusum lah eta ripuh jeung rungkad. Masya Allah ya Rabbana Karim kade apa pamajikan urang mah tempo rek sare jeung urang pan pikasieun. Tempo rek kaundangan rek anu hajatan sok darangdan tara Pak. Rek ka pasar sok darangdan heula tara. Nya reungeukeun. Cuma rek kaundangan rek ka pasar darangdan heula. Rek kaundangan makomo memeh hudang geus dangdan. Dangdan ge 3 jam teu anggeus-anggeus. Kanyang gigir, nukang. Make tiungna teh make wedak oge 3 senti. Make tiung sugana kabeh mah kabeh dipake. Masya Allah buka tiung 7 udulkeun kabeh dipilihan koneng burung bodas hejo bulu hiris araraya nyengir mikir. Masya Allah ya Rabbana Karim. Oh rek undangan mangeuningan eueuh halis dikerok make sifat diganti panjang ka gigir nyeplet jiga mah wajib mutasi ya. Masya Allah ya Rabbana Karim make parfum oge bebeakan pan ngahaja nganyuk heula. Ngiri diit nu sampai 2000 teh. Masya Allah ya Rabbana Karim khusus jangka undangan kabeh disebrotan sakulilingna tongong heula. Tongong bebeakan. Tuluy kelek da bau kadena. Tuluy nu katuhu. Tuluy dada. Tuluy parapatan utama habis baun batur dikocrok-kocrok habis beak barang diambuan gosongit banyak rek nyamperkeun salaki lumpat ka jalan megat oj jadi kaseungitan lain jang salaki tapi jang saha yang tukang ojek giliran bapak tengah beuting pikasieun eta bu ukru wagre sopan Tuhan eta bu ukru wagre bulu kelek bau khas make kutang cimetingan talina pegat sabelah bari rancep ku paniti salakina gogoakan nah make gogoakan kacudak alah aja tempuralah metu narunutan da ngaos mah ku Pak Kiai panjenengan setempat sim kuring mah ka mana we malempengna huntu cik tadi gitu. Dan mudah-mudahan masing janten ilmu amin ya robbal. Jadi kitu eueuh dangdan sing hade Pak majikan bapak sok darangdan tarak osok nu osok ngan eueuh sok dipangmelikeun tarak ku salaki mulai balas dendam ke bapak rek dieubeutkeun ayeuna Pak Bu, sok dipangmelikeun tara. Dongekeun. Bapak sing mikir. Seberapa ibu di juru. Yes. Bu, hayang boga salaki nu sok mangmelikeun jang dangdan. Bapak dengekeun Pak pamajikan bapak mah hayang katempo geulis pamajikan hayang katempo menawan ali mangmeulikeun jang dangdana cadu mangmeulikeun wedak-wedak acan bapak mah
Oh. Pasti dah ibu-ibu kena balas dendam. Rengekan. Resep kompakan ibu-ibu. Masya Allah, hari bapak mapongan pamajikan hayang gelis, pamajikan hayang katompo menawan, hari mangelikeun wedak tara. Rajon osok mangelikeun geuningan minyak seungit, aya air maot eta oge bohana pamere. Air mata duyung. Atuh anu ngaliwat ka hareupeun imah bapak, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah ya Rabbana Karim, kade pajaga perasaan istri. Kang Rijal, rengekeun akang salaku pamimpin, boga tanggung jawab teh syarat ayeuna hiji ngelmuan. Naon Bu? Ngelmuan tak tanggung jawab bapak teh berat Pak, bukan hanya di alam dunia kewajiban seorang suami, tapi jaga di akhirat bakal mempertanggungjawabkan atas apa yang kita perbuat. Pamajikan bapak bakal dipenta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sedangkan baik buruk seorang istri gumantun didikan seorang suami. Yes. Ibu-ibu asa dipangunangkeun ayeuna. Ngan euceu nek dipangunangkeun teh kudu kaharti Ampurna saselo. Masya Allah ya Rabbana Karim Bu, pasti setiap ibu-ibu, setiap istri ngadung ka Allah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah aku pemimpin, berikanlah aku imam di dalam rumah tangga, imam yang membawa ke jalan Allah. Betul tidak? Leres ente? Leres. Pasti Neng Ripa hayang gaduh caroge mengharapkan Kang Rijal menjadi sosok imam yang sempurna, imam di rumah tangga, bukan hanya di alam dunia, bahkan membawa kebahagiaan ke hadapan Allah. Leres ente? Sing ingat Pak, urang teh bakal dipenta pertanggungjawaban jaga di hadapan Allah. Sedangkan yang akan menjawab pertanyaan Allah bukan lisan Pak. Di dalam Al-Quran Allah berfirman Pak, di surah Yasin Pak, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Abah agung pangapunten, kasepuhan agung pangapunten, simkuring maca Quran dihaluangkeun lain hayang kapuji, lain cari sensasi, kan eta teh diparentah ku Kangjeng Nabi. Maca Quran teh kudu dialus-alus diparentah ku Kangjeng Nabi. Baca Quran make seni diparentah ku Kangjeng Nabi. Sebab ada pepatah mengatakan dengan agama hidup akan menjadi terarah, dengan ilmu hidup akan menjadi lebih mudah, dengan ilmu hidup akan menjadi dengan seni hidup akan menjadi indah. Pek barengan ku seni bacaan Quran. Imam oge pan abahnya lamun imam di masjid heuh seni baca Al-Qur'ana saya pan raoseun ka kupingna leres henteu. Raoseun. Tapi lamun di masjid imam mah preman atuh. Preman apa? Tukang bobok, tukang tarok, tukang culak colok liang, tukang morosotkeun androk, anu ledok, anu kohok bauti kotok. Duluikeun aja lah ku ece. Preman jadi imam, ari preman teh saha kadua gap. Giliran jadi imam da insaf, preman insaf kabeneran di masjid. Oh imam lah, ku aing we imam lah. Teu bisaeun seni baca Quran, ari makhrajna mah beres eucu, ngan bacaan nana senina teu apalun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Robik pilih cek makmum nya amin. Ngeunah henteu, kacau henteu, lieur henteu, lieur. Naon sababna? Da teu puguh senina, laras henteu. Tapi ketika imam alus sorana panjang napasna seorang qori pan ngeunah
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Rawaseun, rawaseun. Naon sababna? Dibarengan ku seni, leres henteu. Tong boroning bacaan Quran pak kiai, tong boroning bacaan Quran kasepuhan, bahkan adzan ge kudu make seni, leres henteu. Ketika adzan subuh teu make seni, nu adzan aki-aki panteungeunna, boboro hayang hudang. Aya di dieu budak mah aki-aki. Jawab. Subuh-subuh nu sok rame budak mah aki-aki. Tuh nya. Teu di mana teh abahnya tunggal subuh teh festival aki-aki. Komo geuning ari bulan puasa, reang teh aki-aki ucup. Sok daraekan aki-aki mah da wajar. Daraekan oge da sadar diri. Tere ngeusan hirupna. Jam 3 aki-aki mah geus kamar sigit geuningan ributna teh kana naon? Kana mik. Ayeuna pelan mik geuning digarek dihakan. Di kolomo. Masya Allah, ari huntu geus beak ngomong balelol kurang pati kaharti kata subuh-subuh der aki-aki ngawangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah kacau aja. Red kana jam, ningali jam rek ngumumkeun waktu bulan puasa meureunna teh. Was. Kendon didul. Lalaul, lalaul. Oh paneuceur reungeun teh naon ari si abang ngawangkong naon teu kaharti. Kareungeunna teh waos kantun 3. Palalaur, palalaur. Merenang tujuan si abah mah tujuan si abah mah waktos tabuh 3. Salalaur, salalaur. Ngan ku sabab huntu geus beak ngomongna mik deukeut kana paham jadi was. Gundiu. Lalaur, lalaur. Apakah semestinya henteu masih kene hayangeun eta baceo si abah? Sumangga ka para warga masyarakat kampung Jangari gara-gara ruga subuh ari geus gara ruga mah rek sarare deui ge heuh pokona tah hudang tapi ini tak sare. Apakah cukup semestinya si Akin tuh ge langsung diuk beri pujian geuningan panggeus balelol pujian lagi udah maklum aki-aki atuh. Eling umat na teu areling. Alus tapi siapa eta nyeun sayeuna mantap. Liuk kata si abang ngaliuk nomorun wae nu datang teu setengah jam kemudian torojol banyak teh budak ngorah CS na aki-aki 7 mulut geuning surup disolenang ku kolor butut bari geus bau 7 rupa gek geuningan diuk pikireunana banyak teh moal pujian direbut mikna ocol dia bar bagian aing langsung pujian aja. Allahumma sholli ala kalapa. Itu subuh-subuh ngajak ke kebon. Maklum pantes da aki-aki geus pikun leres henteu. Langsung adan eta si aki masya Allah diborong ku manehanana. Nu tahrim aki-aki anu adan ki-aki anu qomat imam oge makmum oge ari maneh kamarana aki-aki we hayu diborong di keadaan Allahu Akbar Allahu
baas eueuh urang moal hayang budangna ge eueuh jika tuh budak ngoran alus sorangan coba telengkeung adan budak ngoran di jangari bari alus sorangan subuh ada nangeunah eueuh kana ceulin lagi ayyala shalah ayyala shalah rawazanta kirana bah lamun di kampung Jangari adan subuh model kitu harudang moal nah nutibra nu hudang nutibra nu hudang loba ngadadak harudang eta mah kabeh ibu-ibu hudang ngajingjing parang ngajingjing wadah sabun merenangkeun anu ngaleutkeun teuing ngabandaleut ngemat-ngemat nyatang pindang kamarana kamaras arek naon arek nempo anu adan da biasana aki-aki meureunna saha anu adan oh paingan budak ngora balik deui teh amin aing mah kade eueuh dengan seni hidup akan menjadi indah. Baca Quran pun begitu azan pakai seni ngan kalungeuh ku Pak RT macu Pak RT lah tenang Ustad uing mah isukan subuh rek adan uing ge nek make seni ayeuna mah kelengkung Pak RT subuh adan ngan senina salah hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah hayya 'alal falah hayya 'alal falah lieureun teu kacau teu kacau da lain seni eta aya makokna mana keur adan mana keur ngalagu leres henteu eta Pak RT noyon jadi imam Pak RT inget cek Ustad Al-Quran pun harus pakai seni giliran RT jadi imam palebah maca surat aing seni naon nya ieu da inget cek Ustad maca Quran kudu digeunah-geunah kudu make lagam lah aing geus make sarua ngan RT teu apaleun lagam Quran naon we diasupkeun ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalika alladzi yad'ul yatim kacoon teu lieur teu ngeunahon teu nyamunahon teu cuma can buku bisa dan eta teh sang nu kitu teh teu nu kitu teh naon sababna subul adab sabab Quran aya makomna lagam Quran aya tempatna leres teu mata tek dialajar lagam Al-Quran kareungeun ku pamuda urang Jangadi nah ceuk Ustad maca Quran kudu make seni malam Jumaah der ngaji Yasin tu apalun sarua itu ge da maklum apana teh lagu we wungkul palebah maca Yasin wal Qur'anil hakim riwanta lain riwah deui rungkan Masya Allah ya Rabbana Karim diajar seni baca Al-Quran ngan ojo ulah abung kena geus apal ayeuna mah ojo ge geus apal Ustad lagam Quran ka ngomong-ngomong dikorikeun celengkong diisuk-isuk ka bapak mana jang balanya dikana ku bapak ge cek bapak teh aing ge bisa ayeuna ditemalan ku bapakna make lagam Quran deui hampura bapak tara usaha jadina keboga duit
pakai jeung aya pol-polahan. Riweuh karena kuno boga budak cek indungna jang emak boga lagu anyar lagam Quran dipakai ngalagu balonku ada 5 rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau dan nage ngunaheun matak diajar seni bacaan kembali ke lem cek Allah dina Al-Qur'an al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Engke di akhirat di hadapan Allah, di mahkamah Allah yang akan menjawab pertanyaan Allah bukanlah lisan tapi apa? Nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, dua tangan kita yang berbicara di hadapan Allah. Leungeun nu ngararomong di hadapan Allah umi. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dua sampean yang akan menjadi saksi di hadapan Gusti Allah. Betul tidak? Jadi ibu, pak, urang teh beura tanggung jawab, matakan eueuh sing nyaraah ka salak karunya lain di dunia unggul tanggung jawabna tapi bakal parat tapi kahe bapak oge sing nyaah ka pamajik ulah mang nyanung ari teu laku mah ngan bapak kade ulah sangeunahna ka pamajikan bah ieu mah lain ka pamajikan teh sahao kadua gap pamajikan salah saeutik surungkeun pamajikan salah saeutik cabo pamajikan salah saeutik degungkeun pamajikan salah saeutik tajo sabal aing ojo paling teresep kasalaki nu sok babalik popolotok ka pamajikan 1 juta 1 juta kan curhat pasingnya ka pamajikan bapak lain kebog cau pak kita lihat kebog cau dia punya jantung tapi dia tak punya hati tapi ibu-ibu nu gadolis punya jantung punya hati yang sangat lembut betul tidak dicarekan sekali pundungna saminggu cuma lain bapak mah babari amok ka pamajikan teh utak utik selehon ngas ayeuna mah rumah tangga sama tieu bongana sia teu beunang diatur balik enung si balik atuh aja teh curi tersakiti langsung ngahing-hing cerik papa sungguh tega langsung ngalagupan aja pak atuh tong kitu ka nyai teh pak ceuk bapana balik pamerenannya kumaha ieu boga anak 2 bawa ku sia da aing mah teu ngilu ngabijilkeun jung bawa ari bapak menit itu merenannya teh teu boga baju ari diusir mah baju bubuk bisa kabeh nyai teu boga hawu pak hawu bawa jung berat aing bawa jung hawu teu boga kulkas bawa kumaneh teu boga lomari bawa lomari kumaneh meureunan rek ditenan di mana teu boga jeung imah-imahna jung bawa kumaneh ari bapak beureun kumaha aing ngilu eta mah lain musir eueuh pinah alah ade pak tong kitu nyaah ke pemajikan pak nah sababna suksesnya seorang suami karena ada doa seorang istri betul tidak salaki bisa sukses karena dorongan doa dari sang istri maka semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan kita maka semakin sukses pula suami betul tidak pak cek bapak yes ampun akan mungkin penting aing mungkin edan
Masya Allah ya Rabbana Karim. Dengan bapak singnya ke pamajikan. Dah capek jadi pamajikan leres deh. Anu paling capek pak di rumah tangga ti ibu-ibu. Mata ibu-ibu mah diangkat derajatna ge. Gede jasana ibu-ibu mah bener teh Cuk. Encan ngalahirkeun anak bapak teh. Nepi kaya paribasa aing mah awewe mah kabeak dengkak ngalahirkeun budak. Nya heueuh, dalam teu ngadengkak rek ka mana bijilna. Bener eta bahasa kolot alus nyambung Nepi kabeak dengkak udah mah nyarapet. Nya, bener tuh Bu. Ripuh jadi awewe ripuh. Ripuh jadi awewe Masya Allah ya Rabbana Karim ece takdir seorang istri pamataksinya ka pamajikan. Syariat aya urang di alam dunia Karena syariat ayana awe. Salapan bulan malen tapi ibu tepun sabab narima takdir tinu maha agung leres henteu rono ada sineng ege ojo dikeroyo tang tuba bareng nang ripa ke dikeroyo kukang rija tang tuba mimiti ngarenong tuluy ngoronang geus ngoronang ngaranung nya mimitina ngareneng geus ngareneng ngoronang ngarenong ngaranung bener teu salapan bulan melenung ojo pan Gusti Nu Agung eta postur tubuh geus teu puguh bentuk bener tuh bungkaya jika lauk emas korono gojo bujur masih keneh di dapur bujal mesti halupeun iman. Masya Allah ya Rabbana Karim hayang sare ge hese bener henteu munang kuban ieu beuteung sieun bucak cungclek lamunang karak bapana sieun madadak numpak mun nyangigir orok sieun tigi celek bener henteu salapan bulan eta teh ojo perjuangan matak rongokeun Bapak. Salapan bulan apakah semestinya pengorbanan istri? Belum Pak. Geus datang di imang sana ngalahirkeun budak menjero beuteung ojo gorobas budak bijil. Gorobas liat. Lain apa gorobas lain? Hah? Oh gorojol. Lah cek kuing mah gorobas. Nah make gorobas bijil tinu bala. Bener teh Kang. Bener teh Cek. Sakur-sakur nu bijil tinu bala gorobas. Kan barala tara dikaroren. Gorobas tong gorobas atulah borojol. Borojol orok lahir ke alam dunia apakah ibu dendam? Dendam teu? Sukan barang bijil goblok sia. Ajedog na beuteung aing 8 bulan gara-gara bapak sia. Nika dicekek budak. Dendam teu? Amak henteu? Kalakahnya Pak pamajikan urang mah bari dirawuh di pangku, bari ceurik bawa di kubunga. Putaca ieu. Putaca ieu atuh budak nate ceurik. Aing salah bijil. Ngan hayo we ta ceuk ceuk putaca ieu. Nyawa anak ojo. Ayo we putaca ieu. Putaca wa ka era putatangga. Ngadadak poho jeung mah ka budak. Bener tuh. Cok itu tara ngararakus ya. Putaca ieu. Anak latu, anak laja. Nyawa anak RT. Alah, jaga sepenting mah kudu bikin edan. Meto nunutan. Bener tuh, ripuh perjuangan seorang istri. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amain. Ripuh bapak perjuangan istri Masya Allah ya Rabbana Karim matak ibu-ibu mah diabadikeun bahkan dina grup qasidah ge diabadikeun eueuh baheula zaman almanar apa grup qasidah
Tuh lama abalin nanti anu barulut teh naon ini? Nu barulut gerde alat nate juga nyirup. Anu tukang nepak nate cumimin cuy ijah cuy ayah cuy mas ini araya. Naon teh bang arana teh genjringan, mawalan gitu. Ongan ayeuna mah geus ganti pan ayeuna mah modern aya naon teh geuning? Hah? Marawisnya geus kolot di jeung ari mah marawis. Di uing mah corawis. Di dieu mah geus karolot emak. Marawisnya. Di uing mah corawis gitu. Da ngarora keneh. Oh baheula mah geuningan eta eueuh rebana grup naon genjringan mawalan anu sok nepakna teh da ibu-ibu bungkul di kosrona geuningan tos baheula mah eueuh bari limaan cuy mimin cuy ijah cuy ayah cuy imah cuy lilis ini. Bari tepakan teh geuningan eueuh variasian. Kur sakitu-kituna buka tepakan teh prak dung dung prak dung prak dung dung prak dung. Abi rombongan kasidahan di kampung Jangari prak dung dung prak. Badmintonkeun lagu-lagu Rolling Stone prak dung dung prak. Ayeuna mah geus gaya diabadikeun dina grup kasidah almanar jeung sajabana geuning. Aduh eta derajat ibu-ibu lebih tinggi tibatan bapak. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan, mengandung, melahirkan. Irong anak-anak mengandung lagi, melahirkan lagi, menyusui, merawat, lalu membesarkan putra putrimu ibu. Ibu tumpak eta seuring meningeunna aing ngeripuh di luhur. Da apa nu ripuh mah nu di luhur di mana-mana ge. Masya Allah ya Rabbana Karim. Matakan sing nyaraan ka pamajikan sabab awewe gede jasana luar biasa. Leres umi leres mata kuakeun sing jadi penghuni surga sadayana. Amin ya Rabbal ya Rabbal. Diabadikeun ibu-ibu mah di segala bidang. Aya ibu kota deueuh bapak kota nya. Ibu kota, ibu jari, oh bapak jari, inung suku, nya, oh bapak suku, bener tuh, diabadikeun pak. Ayah hari Kartini, oh hari Kartono, ayah hari bapak, oh ayah ge hari ibu, bahkan dina kadaharan bak ibu-ibu menyarelap, baso mbak, awewe nak bugis ibu burasnya. Ayo bapak-bapak ayah papais. Papais bapak-bapak mah. Dina anggawata badan urang dengan eueuh awewena wungkul. Ceuli eueuh. Tuluy mata emak adaleun patah. Tolong deui biwir ibi lain pawir. Nya bitis ibi lain patisnya. Awewe wungkul gede jasana alhamdulillah. Matakan ibu insya Allah ibu-ibu mah jadi ahli surga sadayana dengan satu syarat tong sok molotot kasalaki. Nyari molotot wae mah kasalaki bea. Bu sabenerna dina rumah tangga bu kupingkeun loba kewajiban salaki dipigawe ku ibu teh. Bejaan tong. Bejaan tong. Loba kewajiban salaki dipigawe ku eueuh. Naon cing? Jempling atuh eueuh. Hei. Hai, jemplingan riweuh. Neng baceo di dinya teu laku main mayar. Aing enggak baca ge nu mayar di dieu. Ceu sabenerna loba kawajiban bapak-bapak nu dipigawe ku eueuh. Eueuh mah teu apal teh. Bejanto. Nyoso salaki gegero salaki ngisikan salaki ngejo. Sok bantuan. Ek balas dendam langsung tarik. Nyoso salaki gegero salaki ngisikan salaki ngejo salaki
nyusuan. Pada hakikatnya kewajiban nyusuan pun adalah laki-laki karena eueuh nenenan. Dibalik ka eueuh bener eueuh. Da kewajiban eueuh mah teu kudu nyusu, teu kudu ngejo. Eueuh mah tiba ngawaro ka salaki, taat ka salaki, ibadah ka Allah, titik sagede kalapa. Teu kudu nyusuhan eueuh mah nyusuhan kewajiban salaki. Teu kudu ngejo kewajiban salaki. Eueuh mah cukup ngawaro ka salaki, ibadah ka Allah, titik sagede kalapa. Cuk ibu, iya. Jigana balik di pengajian eueuh langsung demo pas salaki di daguan salaki can balik. Toro jual salaki datang. Babana? Kareungeut teu kudu kepada siang. Naon dia kan? Tadi cek ustad teu di kewajiban awewe mah teu kudu nyeuseul. Teu kudu ngejo, cukup ngawaro ka bapa, taat ka Gusti Allah. Geus istirahat ayeuna lamun bapa hayang dahar ngejo olangan. Lamun bapa boga pakaian kotor nyeuseul olangan. Geus ayeuna mah nyai mah rek taat ka bapa, rek ngawaro ka Gusti Allah. Titik sagede kalapa. Yes. Dadah nyeuseul, dadah ngejo. Geunaheun teh ceuk. Geunaheun teh. Raosan. Teu kudu nyes, teu kudu ngej, teu kudu nyes, teu kudu ngej. Cukup ngawaro ka salak. Mun ceuk salaki ngejo. Nah, apa jadi riweuh ieu? Panu geus dibangunangkeun ku aing teh. Eueuh mah teu kudu nyeuseul, teu kudu ngejo, bener teu? Teu kudu nyangu, teu kudu gegero, asal ngawaro ka salaki, ibadah ka Gusti Allah. Teu kudu ngejo, teu kudu nyeuseul, mun ceuk salaki ngejo. Eta bapak-bapak puas. Ampura aja, ampura. Intina orang kudu silih asa, silih as, silih pikanya, silih pikadeun, silih tanggung jawab. Sabab Neng Ripa Kang Rija rumah tangga bagaikan medol hiji lambut salambar eueuh pabedol-bedol. Kade ulang nepi ka pabedol-bedol, ketika si Neng membedol Kang Rija nuturkeun. Sabab naon? Bisi pegat eta tali leres teu? Mata kudu silih asa, silih asu, silih ayun, keun kudu repok. Cek olot mah apa? Ai repok teh rep hiji, pok hiji. Ketika nu hiji ngomong, nu hiji ngareungeun. Ulah mah ngomong hiji ngomong kabeh tungtungna dorder dar bener tuh. Nu jadi korban naon piring. Pan bapak mah kitu aya kamek teh piring. Beang. Ditajong didabor. Pantuh ditumul. Geus sadar mah pantuh ga duit jeung memeanana. Nyakal ku aing diteumeunnya nafsu nu mata kaduhung badan nu katempuhan kumaha aya kaamuk habek sakali tajong pas nu anu teh pas kabeneran nu ditajong batu cekek yo aduh untungna jadi baru ka suku bapa kade sing naon teh silih pikanyaah silih pikade insyaallah ketika orang silih pikanyaah Neng Ripa Kang Rijal silih pikanyaah ketika boga turunan bakal soleh jeung soleh. Pan intina cek tadi tangtu bakal baru, geus baru bakal ngagoro basoro. Ta pasti tujuanana hayang boga budak soleh jeung solih. Geus 2 jam. Sana. Enggak cuma loh nek ditamahan. Oh, tamahan berkatna gitu. Cedak ayeuna mah sok dibahanan gelas gitu. Yang santri Pak Haji, Bu Haji kamari encan biasna. Da urang teu boga sawah, Bu Haji, boga sabebece koge jarang kagarap ayeuna mah. Eureui eta mah eureui ngan ayeuna mah biasa tanyakeun ka santri beuting tadi munang sakarung tuh geus 7 beuting di tanggal malam tanggal hiji geus ngagunuk beas di imah. Yang santri teteh cenah nyapiraku ti dieu teu nurutan. Komo deket ka kolam ti dieu mah atuh lauk-lauk sabalon mah. Dipapantos eta mah lain hayang dipapantos lain nyiniran ngabecaan. Eureun aja. Doana Pak Kiai, Pak Ajengan, guru simkuring sadayana, simkuring ibu nuju ngagaduhan pembangunan pondok pesantren mumpung haladir sadayana doakeun sing enggar rengse. Alhamdulillah ka uninga Bu Haji basa ka bumi Bu Hajinya ca acan rengse.
cek Bu Haji tang ustad lah dibereskeun ku Bu Haji nek nagih janji ayeuna ka dieu tak kitu ibu yang kedua anaknya mudah-mudahan masih ngarengse alhamdulillah bangunan can beres santi matos seueur alhamdulillah ibu nu ngaos ka simkuring digratiskeun tanpa dipungut biaya teu aya buyur bayarna naon nu penting keur sangaos Bu lain simkuring bunghar lain simkuring non teh tapi simkuring hayang ngadidik ke akhlak murang kali zaman ayeuna sabab keung Pak ningali akhlak murang kali zaman ayeuna Pak nu sangeunahna kalau jadi kolot teh bener teu kolot teu lanjut TV dilengtahan we bika katincak panjeung bapana bikang paeh langsung matakan simkuring rek dididik akhlakna we lain bisa ngaji simkuring udah teu bisa ngan hayang ngedidik akhlakna naon sababna di zaman ayeuna loba jelema bisa ngaji tapi teu dibarengan ku akhlak leres teu akhlak heula utamakeun akhlak ka bapa akhlak ka indung sing hade eueuh matak simkuring nu dibina akhlak eueuh alhamdulillah santi parantoseun nganame pamkeut ayeuna teh istri mah teu acan nampi sabab teu acan aya asramana khusus kanggo yatim piatu digratiskeun tong nyanak pekel di paraban ku simkuring di pakaian ku simkuring khusus anak yatim ceu anu alamat simkuring Kampung Citapen Desa Ciandang Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur Ustad Arjuna Muda pedah kasep kan hanya kal penek leutik hirup deh dan alhamdulillah leutik-leutik laku pamajikan karek hiji budak geus 4 oh da ustad usaha tara anak deres atuh naon deui nu dipigawe sawah teu boga kebun teu boga nyak sawah nu ledog we tak kitu eueuh